Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita paeh marakayangan. Ayeuna bagian anu ka 22 bagian anu pamungkasna pamiarsa. Tamat geuning ieu dongeng paeh marakayangan teh. Ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan ka Kang Ian Aditya anu parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dugi karengsena. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang tamatkeun ieu dongeng kumaha jucungna ieu jejer carios paeh marakayangan bagian anu ka 22 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Wiragati, lamun heueuh sia lalaki hayu urang pada nyekal sabuk milang tatu. Urusan sia ukur jeung aing ulah rek mamawa indung aing deuleu Wiragati. Sentak Jang Rahmat bari taki-taki. Jaga sungut sia deuleu Rahmat, cek Wiragati malik nyentak. Awas salah lengka saeutik indung sia anu perlaya deuleu si Rahmat. Jang Rahmat jadi repeh, sorot panona beureum, napasna berat. Gancang geura lepaskeun indung aing ayeuna keneh Wiragati. Penta Jang Rahmat sorana semu ngageter. Hade indung sia ku aing bakal dibebaskeun, tapi aya 3 syaratna deuleu. Kahiji, pasrahkeun eta bedil si Wijaya ka dewek. Nu kaduana, pasrahkeun bidan Diah ka dewek. Jeung terakhir katiluna, ilaing ulah ngalawan lamun si Durja bala dewek nyiksa sia deuleu Rahmat. Sajongjongan Jang Rahmat jadi lengahuleng sabab ngerasa bingung alatan teu mungkin kudu masrahkeun bidan Diah. Cek paribasana kajen teuing dirina ngababatang jadi bugang daripada kudu nadunan pamenta Wiragati nu kadua. Dina mangsa eta harita bedil Juragan Wijaya usik. Sora Juragan Wijaya nu kungsi ngaharewos ayeuna kadenge deui. Ulah pasrah, ulah nyerah, tunda heula bedilna.
tapi tetap jaga jarak ulah cina deukeut deui. Cek harewos diriwa Juragan Wijaya. Jang Rahmat surti nusa terus ngagolerkeun bedi lalaunan kana taneuh, tapi teu nepi ka ngadorong ka hareup. Panona ngawaskeun unggal gerak gerik Wiragati jeung Ki Durja. Rahmat, cek Wiragati bari ngadeuketan. Ulah coba-coba nipu, aing geus nyaho cara licik sia deuleu Rahmat. Dina pada eta taneuh guha dak dumadakan ngageter. Sora guludug ngabeulah langit sanajan hujan tacan turun. Seuneu obor hejo ngaradak pareum. Diganti ku cahaya bodas samar anu mucung hul tina luhur batu. Tidinya jelegedeg jirim Juragan Wijaya nembongan papakeana sing sarwa bodas. Sorot panona seukeut bareng jeung kitu seor angin pating saleor muter ngurilingan sakujur badan Juragan Wijaya. Nu satuluyna wus angin teh laju narajang nyurubuk ka arah Wiragati. Nepi ka dedengkot garong teh mundur satapak saking ku kagetna. Wiragati, cek Juragan Wijaya sorana berat. Mudah-mudahan ilaing teu poho ka kula Wiragati. Kurang ajar dedemit Wijaya, aing moal poho deuleu Wijaya. Tapi justru bungan waya, sabab bakal bisa mainan ilaing pikeun kadua kalina dewek si Wijaya. Tembal Wiragati sombong naker. Sementara harita Ki Durja balad Wiragati mimiti risi. Leungeunna ngageleter bari nyekel tali nu nalikung indungna Jang Rahmat. Aduh, cilaka gede kayak kieu mah yeuh. Asa moal pibale generasaan mah yeuh. Gerendang Ki Durja. Sret sret sret. Harita Juragan Wijaya ngalengkah maju. Sukuna semu digusur. Sinar bodas ngabarasat nepi ka nimbulkeun batu nu aya di dinya maraceleng persis jiga kapuk katiup ku angin. Ulah rek nandasa jalma anu teu tuah teu dosa Wiragati. Gancang lepaskeun indungna Jang Rahmat Wiragati. Kitu cek Juragan Wijaya. Tapi pikeun Wiragati boro-boro ari nurut mah nu puguh makalah ka amarahna beuki ngentab. Maka kalawan teu antaparah deui Wiragati rikat muru ka Majarsih anu geus teu walakaya bari ngantelkeun bedaug kana beuheung Majarsih. Atuh puguh we waktu nenjok kanyataan kitu Jang Rahmat hatena ngalenyap bari nyeredet. Leungeunna ngageleter, jajantungna ngaguruh bakat ku teu tega nenjo nu jadi indung anu ngakandung di kitu-kitu ku batur. Da cacakan mun kayaan teu matak ngabahayakeun kana kasalametan nyawa indungna. Tita tadi oge si Wiragati pasti geus dilabrak ku Jang Rahmat. Dina kayaan genting kitu. No atuh ari ceger. Bedil anu ngagoler dina taneuh bekas ku sorangan. Sorana ngajeleger ngagenjleungkeun guha. Ki Durja kaget. Tali anu nalikung Majarsih leupas. Kitu deui Wiragati mahna telat nyingcet nalika timah panas tina pelor emas ngahantem pigelangan leungeun. Ceras alah. Wiragati ngagoak, awakna ngagaleong, bedogna meceleng.
sedangkan Majarsih nolonjong rek rubuh. Untungna celeng kap Jang Rahmat terikat newak. Ma cek Jang Rahmat ngagerau bari ngarangkul. Mata Majarsih bentas saeutik. Rahmat anak ma cek Majarsih lemah. Ma tenang ma selamat ma. Walon Jang Rahmat nenangkeun indungna dina danget harita. Wiragati jadi gempel alatan kawedukan awakna temempan waktu pelor emas nembus leungeunna. Tapi kilang kitu sagalana geus kagok asong. Rasa gemperna robah jadi amarah. Maka kalawan teu loba mikir panjang deui, Wiragati gentak ngagajleng loncat narajang ka Jang Rahmat. Wut sukuna nyeleber ngarah kana beungeut. Beuh carik jeug. Wiragati ngajarik jeug alatan serangan ditakis ku Jang Rahmat. Dina waktu nu sarua Kidurja nyusul tepus bedogna nyaleber rek nyacer tonggong Jang Rahmat. Wut sabetan bedog Kidurja tekebat waktu tinggal sacongo buuk deui keuna kana sasaran. Harita Juragan Wijaya kaburu manten nyegat najong beungeut Kidurja anu keur nyaleber. Hiu jebrod alah. Kidurja sanasib jeung Wiragati. Tapi manehna leuwih parah alatan tulang beungeutna remuk, awakna tuluy ngolosod nambruk dina kayaan tatuparna. Bangsat edan si Rahmat. Aing can ele deuleu. Tampanan ieu kasakten aing Rahmat. Hiat. Gertak Wiragati bari ngadorongkeun sebelah leungeun kencana ka hareup. Dina detik eta keneh, wus corelat. Wiragati ngacorelat ti barung ku ngirimkeun gempuran tanaga lapisanana. Hiat joger. Nalika Wiragati keur ngolebat, bedil Juragan Wijaya bekas deui ku sorangan. Ngutahkeun pelor emasna nu kadua, nyuruwuk meulah angin, nyegat ganasna gempuran Wiragati. Ceras. Iya. Cengkang kudubrak. Kurang ajar sial jurig edan si Wijaya. Kitu aralna Wiragati nalika tak-takna ditembus pelor emas. Najan bari jeung nahan kanyeri nu pohara, Wiragati satekah polah nguniang hudang. Soror panona beuki beureum buringas mencerong ka Jang Rahmat jeung ririwa Juragan Wijaya nu aya satukangeunana. Dina sajroning keur kitu sora lengkah loba jalma kadenge ti luar guha. Sing horeng Padarsa jeung anak buahna geus narepi dituturkeun ku bidan dia. Wiragati, ilaing geus kepung Wiragati. Leuwih hade gancang sarabongkokan Wiragati, nyerah. Gorowok Padarsa bari nodongkeun pestolna. Wiragati nenjok ka sakuriling guha. Poek cahaya jalma dedemit kabeh kawas ngahimpit, manehna jadi seuri pait. Can rengse ieu can rengse, aing masih kene boga cara pikeun nyelametkeun diri sia jurig. Gerentas Wiragati bari nyapukeun leungeun kencana blas. Sapada harita haseup hideung kandal minuhan rohangan eta guha. Dina waktu eta Wiragati ngacorelat kaluar guha tanpa kanyahoan ku Padarsa jeung anak buahna, ninggalkeun Kidurja nu ragrag tanpa daya. Harita Padarsa kudu ngaku kadua kalina yen si Wiragati kacida liheina dina enggoning nyelametkeun diri. Jang Rahmat ngarangkul pageuh ka indungna. Cipanona ngocor teu kaampeu. Ma, hampura abdi telat ma, hampura. Majarsih muka panona launan. Leungeunna nyepeng pipi anakna. Rahmat, sing kuat kase, sing kuat jalu. Juragan Wijaya ngareret ka Jang Rahmat. Tuluy ngareret ka bidan dia.
Perjuangan urang can rengse. Si Wiragati bakal balik deui. Kitu cek sorapeurana Juragan Wijaya. Pamiarsa sadaya kasugri kaum dangu danget eta. Angin di leuweung jati mimiti tenang. Hujan akhirna turun nyiram batu 7 siki siga ngahaja ngabersihan tapak getih nu can lila kajadian. Tepati lila hujan ngagebret ngagerwahkeun peuting. Nabrak daun jeung batu 7 siki siga rek mupus sagala tapak tindak laku kajahatan di eta tempat. Di jero guha pada rasa masihan parentah anu singget ka anak buahna. Gancang, indungna Jang Rahmat heula keluar sok. Tasi Durja borgol Gancang. Ki Durja geus teu bisa ngalawan. Waktu leungeunna dirarajeng laju di borgol. Awakna lingsir, panonna kosong. Siga jalma nu kakarak hudang tina impian goreng nu kacida panjangna. Harita digiring. Nalika digiring ku pihak berwajib, hatena ngagarentas. Aing ngan ukur nuturkeun. Aing teu nyangka bakal nepi ka kieu kajadianana. Sedengkeun bidan dia laju nyamperkeun ka Jang Rahmat nu masih keneh ngarangkul Majarsi. Kang, Kitu cek bidan dia. Si panona kaburu manten miheulaan murubut teu kaampeu. Jang Rahmat ukur ngusapan sirah bidan dia bari tetep nangkep indungna. Nu saterusna bidan dia langsung mariksa kayan Majarsi. Kang, rupina emak kedah saenggalna kenging perawatan kumargi salirana meuni lemah pisan Kang. Mohon neng, akang oge ngaraos gitu. Walon Jang Rahmat. Sementara harita di luar guha hujan beuki ngagebret tarik. Mobil polisi teu bisa nepi ka jero. Jadi maranehna kudu ngusung ku tandu darurat. Setacan indit Jang Rahmat ngaliuk deui ka jero guha. Dina poekna cahaya bodas Juragan Wijaya masih katempo samar. Hatur nuhun Juragan, cek Jang Rahmat. Juragan Wijaya ririwana unggah. Sing waspada hidup kudu leuwih siap nyangarupan kajadian nu bakal datang. Les sanggeus kitu cahaya teh ngaleungit. Guha balik deui jadi poek mongkleng. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun dina poe isukna di lembur pasir jati beja ngeunaan katewakna Ki Durja gancang pisan nerekabna. Indungna Jang Rahmat salamet tapi hanjakal Wiragati bisaeun keneh lolos. Padarsa nyieun pager bitis sabudeureun leuweung jati. Manehna moal jauh. Pasti masih keneh aya di wewengkon leuweung jati. Kade anu jaraga sing tarepti sing ati-ati waspada. Cipadarsa. Tapi nu pasti ayeuna si Wiragati leuwih bahaya. Peutingna nalika langit pinuh ku baranangna bentang. Bidan Diah diuk na korsi di teras hareup. Sedengkeun Jang Rahmat diuk sagigireunana. Kang, hapunten abdi. Kumargi janten ngarepotkeun sareng ngalibatkeun akang kana masalah ieu. Cek bidan Diah bari nyarandekeun sirahna kana tak-tak Jang Rahmat. Teu sawios-wios neng, ulah janten emutan.
Da ieu matos jadi tanggung jawab akang demi katentreman urang sarerea. Walon Jang Rahmat bari ngusapan bidan dia. Dina mangsa eta angin ti leuweung ngahiuk deui. Seuneu cempor katempo kakali cesan jiga manggih kasieun. Dina kalangkang tembok katempo aya tapak suku panjang semu bengkok. Ti jero poekna leuweung sora seuri samar kadenge. Rahmat, kaulinan anyar kakarak di mimitian si Rahmat. Jang Rahmat ngadenge sora eta laju ngepeulkeun leungeun. Dirina waspada sabab yakin si Wiragati pasti bakal datang deui. Neng, Jang Rahmat ngaharewos. Kah, aya pikersa naon Kang? Atanapi hoyong naon? Mangga, tapi nging di dieu. Bilih katohyan ku Mang Eso. Walon bidan dia bari muntang kana beuheung Jang Rahmat. Sementara Jang Rahmat jadi imut sanajan jantungna ngaguru. Bari nahan napas semu ngahegak, Jang Rahmat ngaharewos deui. Langkung sae salira kalebet heula. Rencangan emak akang. Kumargi akang yakin wengi ieu bakal anu datang. Akhirna najan bari hanjakal bidan dia kapaksa nurut. Peuting beki jero tapi pasir jati can kungsi sare. Di imah dinas kurut jenatna Juragan Wijaya. Lampu minyak murubna tetendang. Seuneuna ngadeg-deg siga nurutan ngageterna hate anu keur teu puguh rasa. Jang Rahmat diuk nyorangan di rohangan hareup. Bedil Juragan Wijaya disimpen di gigireun korsi. Dihaja teu dijauhkeun. Sok sanajan pelor emasna tinggal sasiki deui, tapi eta kacida pentingna. Ti jero kamar sora renghap indungna kadenge geus leuwih teratur. Bidan dia geus mere ramuan jeung ngadunga. Ngahijikeun ilmu medis jeung kayakinan batin. Sementara Padarsa ngahaja peuting eta manehna teu balik sabab masih keneh ngarasa hariwang kana kasalamatan alona jeung nu jadi lanceukna. Padarsa ngadeuketan Jang Rahmat, sorana handap laun. Mat, ayeuna mamang kudu jujur. Si Wiragati lain rampong biasa. Dina sabaraha kasus baheula, jalma-jalma siga manehna sok ngiles bari ninggalkeun raja jeung korban nu teu puguh. Jang Rahmat ngalieu panonan neuteuk. Hartina jalur hukum wungkul moal cukup kitu panginten Mang. Padarsa ngahulang sakedeung tuluy unggeuk lalaunan. Bener, tapi urang moal bisa asal. Perlu jalma nu ngarti kana alam sejen. Dina mangsa eta panto hareup ngareket muka. Mang Eso asup bari nyekel bedog kirangkas. "Aya naon Mang?" tanya Jang Rahmat. Mamang ningali aya kalangkang ngajorelat ka tukangan bumi Jang." Atuh harita Jang Rahmat jeung Padarsa jadi silih pencrong. "Mang, wayahna daguan bidan dia jeung indung kuring di dieu nya. Kuring ayeuna jeung Padarsa rek mariksa ka tukang." Penta Jang Rahmat ka Mang Eso. Mohon mangga Jang, mangga." Sanggeus kitu mah Jang Rahmat jeung Padarsa laju kalaluar. Teu poho bedil jenatna Juragan Wijaya dibawa disoren dina tonggongna. Peuting beki poek. Angin ngagelebug ngirim bau taneuh base. Nalika Jang Rahmat jeung Padarsa geus aya di pakarangan tukang. Di jero kamar Majarsi jeung bidan dia kadenge ngacerit. Padarsa jeung Jang Rahmat jadi ngagebeg. Aduh, cilaka, urang ditipu mat. Gancang, tempuk ka jero Gancang. Cek Padarsa
Nusa terusna dua nana gancang balik deui demi nempo ka jero kamar. Nepi ka kamar kasampak teh Majarsi geus ngagoler guyang getih. Barina kayaan ditangkep ku bidan dia. Sedengkeun Mang Esok tatuparna dina palebah dadana. Manehna ngajengjehe dina juru kamar. Dina leungeunna masih kene nyekel bedog kirangkas. Ma, sanu ngalakukeun ieu ma? Saha? Neng, saya? Tanya Jang Rahmat. Hatena jadi tagiwur. Komo waktu nenjo kayan indungna anu pika watireun. Alatan tatu dina tarangna satapak bedog. Wiragati Kang. Manehna ujug-ujug ngadobrak panto. Bari nyerangan ge bedog. Kurang ajar. Dagoan aing Wiragati. Sia geus moal bisa nyumput deui sia. Neng, wayahna pangrawatankeun emak jeung Mang Esok. Akang ayeuna rek nyusul si Wiragati. Ceuk Jang Rahmat maksudna merek tuluy indit. Tapi pada rasa gancang nyegah. Keulamat. Ulah gurung gusu. Bisi malah cilaka sarerea. Daguan heula. Mamang arek marentahkeun anak buah supaya nu ngajaga di dieu. Ayeuna leuwih hade urus heula indung maneh. Mamang rek tuluy ka kantor pikeun nyiapkeun bala bantuan. Digitukeun ku Padarsa. Akhirna Jang Rahmat nurut. Nu saterusna dina peuting eta, Jang Rahmat jeung bidan dia kacida sibukna ngurus Majarsi jeung Mang Esok ngaput ngubaran tatu. Sementara Padarsa laju indit ka markasna, ka polsek pikeun nyiapkeun pasukan. Wanci isu can nembongan sampurna. Nalika rombongan leutik mimiti ngalengkah. Hawa isuk ti leuweung Jati berat ku bau taneuh baseuh jeung getah kai. Jang Rahmat maju panghareupna. Ditukangeunana Padarsa jeung puluhan polisi. Samemeh leuwih asup ka jero leuweung Jati. Padarsa ngarandeg. Manehna ngaguratkeun rajah leutik dina taneuh ku pucuk pestol. Ti dieu kahareup lain deui milik urang. Ceuk Padarsa. Ulah aya nu sombong, ulah aya nu ragu. Ceuk Padarsa deui. Beuki jero leuweung beuki rapat ku tatangkalan. Cahaya panon poe mimiti kasaring kudahan. Ngajadikeun poekna teu wajar. Sora manuk eureun di sadana. Diganti ku sora tatangkalan nu pating korosak siga keur silih harewosan. Di tengah jalan Padarsa mere komando ka anak buahna. Sangkan waspada lantaran mehna ngarasa geus asup ka wilayah si Wiragati. Bener pisan. Dina danget eta sajirim kalangka ngacorelat di antara rekepna kakayon. Padarsa mere isyarat supaya anak buahna nyiapkeun senjatana. Sedangkan Jang Rahmat langsung maju. Kaluar si Wiragati. Urang anggeuskeun urusan urang poe ieu kene deui Wiragati. Ceuk Jang Rahmat ngagorogo. Teu pati lila seleber. Serangan bedog nyeleber cepat naker, muter jika gangsing narajang. War curalit culeng. Jang Rahmat ngacuralit ngagajleng cucuralitan di luhureun bedog anu nyerang. Wudut celem. Bedog deh ukur ngahanca tatangkalan. Sementara Jang Rahmat geus ajeg deui nangtung taki-taki. Sabab najan bedogna narajang tapi ari jelemana mah can nembongan. Aing ngaku si laing memang hebat dulu Rahmat. Cek eta sora bareng jeung mucunghulna si Wiragati tina tukangan tangkal manghoni gede. Wiragati ulah make drama sagala rupa mun heueuh sia jegar madeuleuh. Hayu urang begalan pati secara kasatria ulah wani ka awe wungkul si Wiragati.
Cek Jang Rahmat tandes. Menang panangtang kitu Wiragati jadi tetahan nahan amarahna. Dina waktu eta samruut si Wiragati narajang make 2 jurus angin puyuh nembra gunung. Gempurana ibarat angin, kakuatanana lir ibarat palu-palu godam. Cebron. Tenggelan Wiragati ukur ngahantem tatangkalan nepi ka parareunggas sabab Jang Rahmat manyingcet. Padarsa jeung anak buahna kuat kabubul demi nyingkahan kai bisi ninggang. Seret-seret Wiragati beuki kalap nalika serangan gagal. Maena gentak narajang deui. Siut. Bedogna mui rek nyacag tiap jengkal awak musuhna. Tapi kulantaran Jang Rahmat saurang murid Mama Kiai Solihin, serangan Wiragati jadi mandeg. Blastrak cedu. Jungkal. Wiragati malah malik ngajungkal waktu serangan balik Jang Rahmat nyolodor kana carehan. Cadol. Bangkarung waras Rahmat. Cek Wiragati. Barang jeung kitu Corelat. Wiragati nyabetkeun deui bedogna. Gerakan ngacorelat jiga kalangkang. Gilak. Jang Rahmat ngakilakeun awakna ka sisi kenca jeung katuhu. Nalika panarajang Wiragati butbet ti tiap madahab. Hiat cakuk. Tolonjong. Sakalieu mah Jang Rahmat nolonjong. Alatan tungtung bedog Wiragati hasil ngahanca kana tak-takna. Sapada harita getih laju ngaburial. Modar si ayeuna kene Rahmat. Sentak si Wiragati bari kentak nyusul tepus. Bau. Jengkang. Jang Rahmat ngajengkang. Dina dangat eta Wiragati luncat bari siap-siap narokeun bedogna kana tarang Jang Rahmat. Kolepat. Nalika seseukeut bedog rek keuna pas bebatok pisan. Maka dina mangsa genting eta bedil Juragan Wijaya jadi hiji-hiji napak karang pikeun ngabendung serangan lawan. Juger ceras. Wiragati ngajorowok tarik nalika pelor emas nembus jajantungna. Awakna meceleng ka tukang tuluy ragrag ka hareupeun Padarsa jeung anak buahna. Panon Wiragati molotot bari kakerjetan sakedeung. Kerjet. Kusak. Kulahe. Satuluyna Wiragati ngulapes ngulahek nyawana ngalayang. Kurinjal Jang Rahmat gentak hudang bari masrahkeun diri ka Padarsa. Mang, kuring pasrah. Bisiku mamang rek dihukum kulantaran geus ngabinasakeun si Wiragati. Mangka nyanggakeun mang. Cek Jang Rahmat bari nyodorkeun 2 leungeunna. Tapi ku Padarsa gancang dicekal. Tenang mat. Di dieu loba saksina. Yen maneh kapaksa ngalakukeun tindakan eta demi nyelamatkeun diri tina ancaman jalma jahat. Jeung deui maneh geus mantuan pihak kapolisian numpes buronan paling ngabahayakeun. Walon Padarsa. Nu saterusna sanggeusna mastikeun kayaan aman. Layon Wiragati digotong make alat saayana dibawa keluar ti Leuweung Jati. Gancangna carita saminggu ti saprak tiwasna si Wiragati. Jang Rahmat ngalangsungkeun jatuh krami jeung bidan dia di kota Bandung kalawan disaksian ku Padarsa mamangna jeung Majarsih salaku indungna. Ngendak 3 poe ti harita Jang Rahmat jeung bidan dia pindah ka Pasir Jati. Satuluyna cicing tetep renggenek nyecingan imah anu geus diwariskeun ku Juragan Wijaya ka manehna. Teu poho badi Juragan Wijaya dikurebkeun sagigireun kuburan Juragan Wijaya. Atuh kulantaran Jang Rahmat geus jatuh krami rumah tangga jeung bidan dia. Tamat ieu dongeng teh pamiarsa. Sakitu pamiarsa sadaya rupina
carios paeh marakayangan dicekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kasadayana para wargi di mana wae ayana anu teu bosan-bosan ngabandungan dongeng guaran-guaran ti Maman. Bobo sapanon carang sapakan hapunten nu kasuhun mangga kasadayana permios.